Ganti saha aing mah, melopaya dijulus di cagernya sih. Cager atau Gua teh cager naset teh bawa nih. wah ini di operasi kamari pagi itu di Jakarta. Jauh. Ade bener euy, ade. Ganteng ya. Oke. Keren sih. Nu gede-gede tuh anjing. Goblok, tinggal nu kangen goblok. Kangen nih ke sini. Kangen. Kemana-mana. Asli. Duduk dulu, duduk. Balang siapa yuk teh? Malah jam aing mana aing kieu we. Aing ya tinggal balik. Karek jol ngahaja pan kangen cari tanah ka dia. Kangen ka Aja nya. gunungan kerege gitu. Ya, ini suka we naon? Gue nah ayo we di kantor. Ih, ada di kantor saya sebagai naon saya di kantor gawe. Aya we di kantor. Oh, sebagai naon goblok. Ya. Tong di situ. Mana naon sebagai OB? Anjing ada sia gawe sebagai OB goblok. Ada jabatan sia gaji gede mah anjing. Ade naon OB office boy situ. Oh, anjing ngaranna ge wasa linis anjing ade berarti gajina gede sia anjing. Inggris Alah beberapa eta anjing. sebagai CT OB office boy. Sebagai tukang sasapu CT lain sebagai Ada sapo? Ngaranna bahasa linis anjing ade goblok. Inggris goblok. Oh, banyak bahasa Inggris eta. Anjing ngaranna mah hade kawan si sapu sia. Anjing nipu goblok mungkin dia diajak aing. Bisa geus boga modal anjing. Ada kan tahun-tahun dari tanah tahun-tahun. Kalau ngit sia wali di kota mah goblok. Harum. Baju anyar. Sombong amat. Hade lah. Ade. Geus geuning aya nama urang kaditu. Mana? Kabarudak juga. Kasa teh anu pagawe anyar teh. Ulun emang si anjing teh orang deui penggawe. Ulun dulu aing kolaan ini anjing. Urang ka warung lah, urang ngopi. Ya mas ayo. Kita tuh. Yuk. Yang. Ya, aku bawa. Ya. Ayolah imat tong ditutupkeun ayo mangkat langsung. Tutupan kerena lu. Baik mau lagi. Yuk, angkat lu. Udah, kan digantiannya lagi enggak. Duit mana tapi? Bis itu halus. Geus pemain lah. Anjing pokoknya mah. Ngopi. Ngopi tawarung. Awas itu mulut anjing. Bangun dia anjing kelek goblok dia tuh. Jam sebarang titik euy. Aduh, anjing geus beurang di wae teu karasa aing sareta. Aduh. Anjing duit teh gablang kayak ngopi teh. Anjing bingung anjing. Nah, nipu camari, ngedirup teh kieu jeung kieu. Aduh aing. Ieu perundangan gawe anjing lah aing. Ye, budak teh wayah kecan hudang. Unggal poe hudang teh ngan beurang wae. Pangedulan pisan lain mah hayo geranangan piduyeteun. Ya, gerah hudang maneh teh. Maknya maneh teh arek kitu wae. Arek jadi pasukan hudang beurang. Hayo gerah hudang, geranangan gawe. Ah, naon, Mak? Tunduk keneh, Mak. Oream di salat subuh nage juga, Mak. Ujang misukan rek di kodoan.
Ari hirup Ye, kene. maneh teh kalah ka sabodo-sabodo lain hayo gerah hudang. Hayo guru, gerah hudang. Hayo gerah init, gerah nangan gawe. Ai si emak kita salat subuh geus udang geus beurang kieu gitu. Baku hileud di emak. Hirup teh meuni kieu-kieu teh. Euy perubahan. Palang sok we takdir teh. Kudu kumaha nya ieu ngarubah takdir. Madesu kieu. Wah, anjing. Kudu nengan gawe ieu mah ngarubah hirup ah. Aing trame nyampe basa teh geus sakedeung ieu mah euy. Nasib geus sabut kok bisa mimpi we jeung mimpi. Menit nihil nasib teh kurang batokeun teh di kampung we jeung di kampung kudu kumaha nya yeuh. Repuh jamari ah kudu dengan gawe ieu mah hirup dengan kieu we jeung kieu duit teh gablek kabogoh teh gablek kieu ge teh mah cabut we aloh tang kopi asi senton ah Gawe kumanya we itu menang gawe. Anjing bau geuning sakit teh. Sapaun jiga nama tadi kumbah. Belah, penting mah katarima we di kagawe. Hah, kayu mah. Si adi naon geus di ditu kari mangkat aya mah. Lapor teh di layak. Bade geuning kucing lalengit. Ah, dibalik nih. Ah, udah yeuh anu teu katarima ngalamar gawe mau lapor. Nah, gawe. ya kita katarima ya gawe ya batur mah ijazahna nu dibikeun da aing wadahna ya da ijazahna mah teu gablek wadahna hungkul baju urang banggih gitu. Berat teu naon deui ayo deui di dieu jem ya warung teh jem. Iya, kok bina? Ayo deui. Ayo, biar kalian cek kemana dibawa nak we aing mah. Ayo gaskeun. Oh, kau malu ni? Ayo bang tukang sambal di mana? Ya, kau tambah ut amal kan? Kau malu ni? Lain untuk Kopi mah. area bang. Kopi, kopi. Oh, hiji hideung juga sinya. Anjing. Hiji kudai. Duan gitu. Oh, kuat ya kopinya. Oh, atuh mang. Kopi hideung hiji nu juga sinya. Kopi kudai hiji. Oh, kopi mah bang. Alah ngaledek ke aing yang dikulti mah ku aing sih. Belum teh, bisa tukang walung teh. Bis kubah hai teh. Boleh saya ngaledek ke aing sih. Aing panyula. Bisa janjian jeung saha? Anjing jeung sarua di bajuna. Oh, Aing baju bisa ka sarua kieu si mana? Anjing nyata. Si mau nonton goblok. Aing tadi geus ngalamar. Mau lapor. Si mau ijazah goblok sana urang goblok. Naon ai si anjing. Anjing. Mereka kebon ya. Aing ngalamar kudu kieu. Kos aing kieu. Ieu teh tinggalin goblok sepatuna.
ribet dong gila. Nah, yang kopi teh mah, cuma satolan nih yang kopi na. Keningan. Teh satolan lila nih yang teh. Dia balik nih. Nah, dia ini semua hilang sarua aja kulitnya goblok. Opong gitu. Belum. Aing boga udah dah. Untung siang mulang teh di jalan kalau keteu. Cina aing. Nanti beli lagi. Jadi omos ya lain nama. Sombong amat. Ya. Dordak gimana euy? Bodas sudah siap hujan jadi gerut. Ya ini yang punya anjing itu mah. Mana tuh? Hah? Jika barudak kecil anjing malah ke baju cewek ka mana nya euy? Barudak aing eta mah. Ping bedak. Budak lu. Anjing barudak aing, semua tang mau kayaknya maka mau anjing wae golongan heula. Tau. Kisah nasi izin ya teh. Nasi izin lah euy. Nasi di mana? Izin dikasih izin. Aduh, geuning ieu si izin. Ayo kita jalan. Eta mah dilarang cenah. Ayo goblok. Motor. Awas. Ayo siap semua. Ayo. Jim. Itu gimana anjing? Aing geus ngalamar gawe, Jim aing mah. Ya ngelamar gawe. Kumaha gawe cuma saya tahu. Aing di ditu pabrik tai. Mana anjing pabrik tanya. Cai maksudnya aing. Aing masuk ke kieu Jim tah. Ai, yang mau manyut. Kakak anjing ngelamar gawe. Jadi kieu Jim. Aing teh ngalamar gawe. Pajarkeun teh aing teh ditato Jim. Itu mah aing teh balas bogo. Please Pak, cek aing teh bukan tato tapi balas bogo. Cek aing gitu Jim. Jim. Lipuh melatih Si anjing nyawa. ngobrol aja ya, aing teh kakari lu balik deui. Oh, masa sepatu coach sih mah tidak anjing. Siapa yang ngelamar kudu kumaha, kudu make sepatu Jim. Ai siap mah aja. Kedua anjing geus ngalamar Jim. Tuh ngalamar ge mau wadah ijazah aing mah. Aja sana ya mah. Udah teu boga. Anjing manggil talima tuh goblok ai sia. Heeh aing dicarekan itu teh Jim nyarekan teh. Tapi nyarekan teh beri ongeng-ongengan atuh teh tahan si Joni aing nangtung. Kaplut siapa? Sabut ih ajar itu aing dan bekar. Sana tuh kesak celana jeung cangtit. Nah, aja mah Yang mana sih anjing. tak itu tadi. Cangcut itu seteh. Geus cangcut. Anjing. Yang nyangut anak cangcut mah goblok. Non Jim. Oh, turun pisan Jim katampil kopi mah. Kenal lain kenal anjing kalau ngopi goblok sih. Salah si anjing. Oke heula Jim atuh cenah beres si Jono jeung si Utar, si ngadat ke dipotong mah awon Jim awon. Kumaha ieu tar? Usia tanggup tanana ku aing Jepang. Mohon emosi mohon Itu satu ambiannya ya nyarita. Jaun goblok ngomong nyari Aisyah di mana? Jadi kieu Jim. Kela tukar tong orang ngomong. Buat berkenal kenal anjing. Jadi kieu nya Jim. Mana di John serwana. Cicing atuh. Jadi kieu Jim urang teh tadi ngalamar. Urang di interview na teh. Nu ngainterviewna bonge jiga na teh urang ngomong ka Jakarta manehna mah ka Bandung. Interview meureun. Cenah di Bandung teh. Nya kitu Kang tah leres pisan. Tah Kang meureun ngadangu teh cara geus ijim. Salah nyalahkan ke aing anjing kelisnya kolek kulinis goblok. Salah si anjing mah. Di kieu Jim nya ya. Sabar atuh Jim, ini ngomongna lieur abdi yeuh. Masih ngomong goblok. Tapi teh urang teh ngalamar ieu. Saya teman lapor goblok. Lapor Jim, geus cicing. Ieu carita panjang teh geus kaburu poho. Dialog ya aing kaburu poho dialog. Oke. Ieu urang teh diuji mah Jim. Nah, pas interviewna urang teh ditakon ieu. Naon teh ditu nya? Foto piloakan, aing mere duit kan 3.000 nya, urang teh nombok 2.000 jajan di mana. Bodoh amat ah. Kopi mesan luar. Tanya topi loakan. Anjing nih soal Celina di Bandung sudah nama jauh. Ya, Aing teh tadi ditajong eta nukeun ka dieu. teu ngomong teu naon. kolek kulinis goblok. Eta salah aja. Ayo kebetulan aing tinggal gawe di ditu di sistem. Kolek gawe. Kota ngalantau. Anu budak galenya mah Jim. Oh, ayo dong Jon, goblok si teh. Sesempat budak. Ledek tar ayo ledek. Ah, si budak anjing. Hidung. Semua kadengan ya tuh Jim. Oh, budak sia. Budak anjing. Mulai simnya.
Kadek ieu goblok. Anjing. Aing jauh eta mah nu kamari ya mak. Asep Bohong, teh Bang. Bohong, anjing. dia ngaledek, Bang. Itu bohong. Aing naon teh tadi goblok. Sia hideung goblok. Itu anjing kasep ya mau goblok. Bro, atuh ieu da warang. Udah jurang baheula beulnya. Asep aja. Balik lah. Balik we sok. Balik aing. Dia main balik lah. Oh iya bisa. Ah, bus anjing nang ada. Sejon mau balik Jon. Wah, Jim perlu lah kasih aman geus saeutik. Boleh, gak aing perlu naon anjing. Power. Ada asa aing beli bisi rek hujannya. Mau bareng jeung urang itu. Oh, mana numpang we aing. Numpang si Jono perlu cenah. Oh, siap. Ada selamat di jalan. Oh iya, siap. Oke, jalan aing. Anjing. Ah, Kayak ka ditu udah, Ja. Yo. Bang, jadi ya Bang, urang teh rek pinjem duit. Asia. Teuing moal ketimbang 150.000. Aya teu. Aya jang 150 mah paling dia aya gocap lah. 50 oh, baiklah 50.000 kan pinjem. Nah, siap kayaknya ya. Hijina, ngelebak omong siap mah. Ieu kan gantianna iraha. Iraha we lang ke boga duit mah kalem. Si butuh mah ke dicopot kurangnya. Oh, goblok tengah dadak Bang euy kade. Yang geus nuhun Bang. Tah helang ke. Oh, yang geus Bang. Heeh, tuh. Aduh aing. Apes. Adon beak duit teh sagala euy. Aduh, aing mah. Nuhun. Kebelah si lu warna hidungnya. Ya heula euy. Banget anjing teh rusak. Ieu euy kaca emang rusak anjing buat aing mah ganteng. Assalamualaikum. Aduh golongan aing. Coba dulu anjing golongan ieu. Ada yang jadi motor salah. Sim. Anya sama golongan aing nyekel. Bakal motor anjing aya sekali rumah anjing. Gratis mahal. Aisyah dong, Bang. Oh, anjing motor aing ngajulu. Ngajulu. Apa jalan kudet anjing? Kita ngelentut ya. Mana ngajulu? Terusnya goblok. Ngajulu bawa udah jadi 5. Salah hiji. Udah jadi berapa? Apaan? Aduh, fitnah ini. Aduh, Anjing, boleh digulung-gulung? aing duit. Bulan goblok. Pak, Ada kalau duit. Kenapa aja? Anu kemarin anu sate anu balik mulat ini. Balik mana ni? Jodoh. Umur eta. Aisyah yang dulu juga apa sih? Ah, pinjam mama sesuatu. Si anjing, balik uang yang duit ya. Anjing, Pinjam parah. nama sesuatu. Anjing saya gocap. Beda aing gocap. Nah, Aisyah itu bukan duit. Bener saya ujung aing orang ka anjing. Goblok, oh ka ele si Jono mah goblok. Pinjam duit kalau mau anjing. Ayo, motor siapa pakai tuh? batul kalau rumah main hayu anjing ngomong ya. Bayar. Kan? Lihat mungkin nungguan itu. Kan main aing mah tugas lagi rumah anjing peduli teuing. Aing mah leungit Assalamualaikum. mah. Peduli teuing leungit oge penting mah aing mah geus rumah anjing ka. Iya. Aing mah teu leungit mah ayo anjing. Ayo lah. Gampang. Ya oh goblok oh. Ya udah itu mah. Saya naik, Bang. Oh make helm anjing dah meureun mah aya hilang goblok. Aing bingung euy. Ka mana ya? Si Jim apa ke si Jono? Apa si Jim aing mah, ulin. Tuh, ya. Halus hitungan teh ieu. Boga duit si anjing teh jeung keur ngopi. Tuh, ben si tehan ulin ka dieu. Ngambek we, aing keur gablok duit jeung odod mah. Dasar erung ucingan ya goblok. Duh,
asa kasep Jon Bodoh amat ah. lah nyaho aing geus sia mah hayang udud jeung kopi. Udud teh nama alus di parapatan kieu. Bungkusna anjing parapatan sia teh. Nya kitu Jon aya mah di parapatan kok gitu. Oh tuh pertigaan tuh geus kitu. Oh teh bungkus. Tah urang tadi di jalan Jon yo. Papanggihnya nu tabrakan tadi di mobil, di motor. Cukup supirna teh muragnya hiji. Ahek kahuruan langsung motorna tuh parah. Ngomong we goblok kayak udud gitu sia teh. Bikin pura-pura tabrakan kahuruan ngeluh tadi tuh. Gede aing ngomong. Duh komo itu sakanteuna. Namun artos dia. Si anjing nya kopi nya ududna nginjem duit di jang naon saya nginjem duit. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Nya kitu Jon, namun artos tadi ge. Tah ya aing aya duit ku sakieu-kieuna. Rek nginjem sabaraha juta. Ah jadi tah ya ku aing ninjemkeun kabeh ka sia anjing punten mah. Nuhun Jon ya. Nuhun nya Jon nya, tak meser lah bensin ah jang mah. Si anjing motor di sok didodorong we meureun di bensinan sagala. Ah. Sok. Kela. Yo kan itu anjing capek aing. Ya tuh di mana itu aya? Gadong atuh. Aku mah Anjing. Harudang geus gerak kieu lu lu. bae halang belum motor mungkin semua. Oh, beneran aya si goblok tuh. Oh, isi itu tuh ambil teh. Itu mah nyurit. Oh, si anjing oka lah. Duit ya emang pakai kopi itu anjing. Oh, anjing ayo udah aing cenah boga udah aing udah aing. Anjing siap. Oh, ngaya ngopi sih anjing. Goblok ampun. Aing emang ngelakeun anjing nginjem duit ke si Kosnim kemana? Pantesan anjing balik ke mampanolina aya pengebut teh butuh duit cenah anjing motorna reuneu anak anjing anak tadi perut. Mungkin ini mesinnya aing boga kuntu nya. Anjing susan ton. Nya ududna nya bensinna digubuk. Oh anjing digubuk si tangkrak senton. Iya. Oh itu. Udah dah. Bayinya minta. Saya can aya duitna ge dieu mah. Jeung beli senton. Aing butuh motor ngajuru tuh. Kumaha meureun Jim? Tagi atuh mesin teh seneng nyem nyem kana ya anjing. Da jeung Omola. bensin Belum. mah. Mah. Mas. Yang geus urang ditangkan masih senton. Yuk atuh cang yuk. Tasere man tuan mayar kudu nama Jim. Nah, mah kudu maya. Minum kopi apa Aing ini utahkeun deui aing mah. Aing utah maya ku sim. Goblok capek aing surupan teh itu. Kalau naik dipotong misalnya. Dipotong sarua. Potong sarua. Udah minjem duitna. Ini saya tuh mah. Jadi pasal apa Aing motor sih mana motor mah. Di bengkel ke turun mesin. Anjing sarua malang sak lempang we anjing. Siap. Anjing. Nah, 200 berarti dipotong goceng. Ucapan Dari gue. Pemotongan nih wae aneh. Ya siap udah aing puluhan ngantil anjing. Aduh. Nah, berarti agak 30.000. Orang nagih teh euy. Ayo tuh. Bar. Kemana sih tata kai mana kemana? Tadi mau ngomongin beli bensin. Belum motor didorong beli bensin. Ning jual helm gitu. Jeung nebusan motor dewek. Anjing, aing bingung nepi duit teh ka mana anjing. Ngalamar gawe teu katarima dia. Aduh anjing. Aya buah gedang, anak take. Kemana? Anjing lah. Aing ka mana di itu anjing. Hah, anjing. Aing tak aceng ke aing mau dewe anjing nyopi. Jangan. Aman enggak teman-teman? Aman enggak? Yang monyet. Ini nah bajuna sarua jeung aing. Ini sarua monyet. Nyet. Kenaon sia nyet tidinya nyet? Anjing saha di nu agor. Sia ton. Itu aing panggil euy. Ah, sia tar kenaon tar didinya? Aing keur ngalasayang manuk tuh tinggal gede-gede kitu ieu. Hah? Mok cengkeh. Budak sayang manuk senton. Oh, mok cengkeh tar anjing.
jorowok. Kalawora, manya manuk teh gede bieu murah goblok. Manukna goblok. Bisa tes di mana, Tod? Aing perempuanan di anjing. Bodoh amat ah. Boga duit tar tuh. Si anjing bawa di kita gantung itu aingnya mah tuh anjing. Aing karunya nempo maneh balansa kurang-kurang. Aing bere injem ya tar ya. Aing mah friend. Ngonya. Cina embung tapi dicopot kumaha. Anjing, budak lu. Teu nuhun teu naon. Timit we. Ups. Ngomong embung. Ini cokot udah. Oh, aing poho jalan anjing. Nya nuhun kad. Heeh, teh kurang ditagih ka imah. Menang nyium teh. Yo dinyiumkeun kasih sutar. Aing kumaha? Aing motor beak bensin teu maju. Kumaha ieu? Amang kesahan nami namang itu sekolah bari tahap punten bari kenalan lah teh saha. Saha tuh eta teh ieu teh? Jono wan. Ieu Wasim. Oh, nyono pasti bintang ya. Nunas naon? Saja. Mana duit itu tadi? Tot. Banyak teh batur anjing aing boro-boro pura ieu kasurupan. Mane mah karek datang hibis nawaran diinjem duit. Nu tadi ge diinjemkeun ku aing kasih utar. Pura kasih unupan sama anjing goblok. Si ini tagih tuh goblok nagih duit si Mang Kosim. Aisyah mana duit nu tadi? Anjing tong pura-pura kasurupan lah. Saha? Injemkeun kasih utar. Sama tuh diinjem-injem anjing. Mana gitu sarua belegu meureun mana makin nginjemkeun duit menang nginjem atuh kan. Kena duit. Si Akang saha namina Kang? Sia anjing mah. Sok kenalan heula. Kumaha jon mana kalau ulah kita kenalan. Kurang mah kenalan. Tod. Kosim. Hah, anjing para dipelet ka awewe isi mah meureunana. Kosim. Hah? Kosim. Oh. Kosim, seton kosim anjing seteh. Itu anu orang. Susul ah kasih utar. Tagih duit anjing. ieu. Hayu goblok tanggung jawab teh. Pakai orang pakai untung goblok hayu lah. Jeung kena Pake wae. Mang, hayu duit heula ayeuna mah. Si anjing mah nyam duit. Ya ini nyampeun deui goblok. Mantap anjing meunah. Ngopi atuh. Tar. Woi. Ah, udah lah ya aing kau nang udah loba. Anjing tuntung. Untung aku aing cobaan kabeh tah ieu. Baseuh kira. Lama sarua anjing geuning haseup we kan warna mah. Anjing lagi rokok untung anjing. Corona tuh belum sih tuh si mah mana nanyakeun kosim ka urang. Iya anjing. Ieu mah bensin. Kosim. Besar budak si anjing ah, toleh. Euy. Udah berlanjut urang. Tar. Naon duit di tadi nu minjem bayar ditagih aing si Jono mah si anjing kosim mah minjem. Duit si kosim goblok si Jono diinjem anjing. Wah Jadi injem pun deui kenapa itu? Jadi injem deui nya. Ah, wah dibalikeun udud dia kumaha meureun? Bayar tar buru. Tar bayar. Bayar. Buru tar. Lu siapa kalau api-api bengek tar ah. Anjing. Bayar tar. Saha ieu anjing? Saha ieu? Anjing. Tar bayar. Anjing tepat. Aduh. Anjing. Ke rumah sakit, Bo. Tar. Kemana anjing barudak? Anjing mangkat kabur anjing. Handphone kena goblok. Anjing kabur ah. Anjing kabur. duit sia lapor anjing. Ah, kalau lapor si anjing si Jono kabur si tidak kamu goblok mana dengan tetap anjing kamu enggak duit sia goblok ya poin ya. Ah anjing. Iya. Tereh moga ya naga aing. Tereh moga naga aing anjing tuh geus boleas kitu euy. Ieu tah. Tadi 12 baik. Oh nya euy saya balik. Kalau blok kalau udah gitu. Mana di kita bintang teh. Balik. Motor aing mana nya? Oh, ke ngajur. Ke ngajur. Saya balik. Nyokot salah itu.